Kisang Kawulung kageteun sabab caritaan Manggali anu dianggap nak ngacapruk tepuguh tetela jadi kenyataan. Kekuatan panarajang senjata popongkolna mampu nembus kekuatan ilmu waktu galung. Sabab dada Kisang Kawulung masih keneh karasa nyeri. Sedengkeun Manggali harita ngumbar kasuka hatena. Aduh, kerasa bro. Menjadikan terbukti kan? Kata gue juga apel loh ya. Kekuatan ilmu badubang plak baru dingkleng yang aku gunakan mampu dong menembus kekuatan ilmu waktu galung ya. Yang kamu sangat banggakan itu. Dan sudah barang tentu bro, kamu merasa kaget ya. Makanya jangan menganggap aku ngacapruk tidak pogo Kisang Kawulung. Yang ngacapruk terpogo mah loh. Dada kamu yang kebenangan sama panarajang masih terasa sakit kan? Rasain loh, makanya loh ya. Maka dari itu kamu jangan dulu mengagulkan ilmu yang kamu punya. Apakah masih mau dilanjut pertunjukan ini? Kisang Kawulung jadi penasaran harita ngawangun di pasangan sagad diri pikir neruskeun tarungna. Bata sapiraku kudu kasoran jajaten ku jalma seperti Manggali. Kitu ceuk pikirna. Sedengkeun Manggali jadi beuki percaya diri sabab sok sanajan ti kajauhan tetela Rama Pamungkas masih ngabantu ka dirina. Kabuktian kekuatan parajangna mampu nembus kekuatan ilmu waktu galung anu ngalapis sakujur badan lawan. Saterusna Manggali nangtang sangkan ditarajang deui ku anu dilawan. Hei, sekarang coba kamu narajang again Kisang Kawulung. Mun bisa sama guru kamu si Jepri si Jangkar Kehead, bawa ke sini sekalian. Aku menjadikan sudah tidak sabar untuk mengasupkan lagi panarajang kepada lawan. Akan aku buktikan kemampuan si Jawara Idaman yang sesungguhnya, oke? Yang sangat disukai oleh wanita, baik jande maupun perawan. Ya, tangkurak goreng sopak sagoblog. Untung wakaboga anggapan ngerasa geus menang angin sia gali surali. Si goreng patut sakedeung deui si laing anu bakal kabeunangan sabetan pedang dewek deui sia. Modar selain gali hean. Alah. Makanya jangan dulu paporongos. Ini sound efeknya salah mencet. Aduh. Sebentar ya. Bolo sagoblog. Kun bae anu teu make sound efek oge. Gak gitu bro. Beseru. Tong lobatin pamolah dirinya. Kuma urang. Jorela culung Kisang Kawulung maju narajang ngagunakeun curus pedang kalabang ireng anu leuwih ampuh. Waktu sabetan pedangna di Bandung ditakis ku senjata popongkol lawan. Harita Kisang Kawulung jadi kageteun waktu tadi mah kajaba popongkol lawan anu ngoleweng kagigir. Tapi harita mah kalaka pedangna ngoleweng kagigir sauhiuk wusyuk terang koleweng. Gese waktu sabaraha detik disanggeusna bantrokan senjatana. Harita senjata popongkol Manggali nyodok karena beuteung lawan. Set hiuk dek nek geus adaw. Seueur segan ulah ngajar goblok. Alah. Kisang Kawulung ngagerok kaget bari ngarasakeun kanyeri terus ngahayungkung menurut sabawarengkah ka tukang. Tapi Kisang Kawulung gancang ngajaga kaseimbangan badana. Hayungkung daligdeug raneg saterusna mancuhkeun di tangtunganana. Manggali si Jawara Idaman mancuh dina tangtunganana mapanas ku caritaan kanu dilawan.
menjadikan terasa sakit dan seueur kan ketika beteng kamu disodok senjata popongkol yang aku gunakan ini. Makanya loh jangan banyak cetak. Kamu harus tahu dan mengerti Ki Sangkal Wulung, aku tidak membogaan niat menandasa kawan. Maka dari itu aku tidak akan menggunakan ilmu badu bangpak badu dingkleng dengan kekuatan sepenuhnya. Kenapa? Kenapa begitu? Why? Ya, sebab aku masih membogaan rasa karunia sama Allah, ya. Jangan sampai sirah kepala kamu akan apa itu nyengsol, ya, dan ngertikan sakit pedas, ya. Begitu tah Ki Sangkal Wulung. Kalau untuk lo belum mengerti mah Ki Sangkal Wulung puguh jadi bukti bedah amarah. Amarah nu dibarengan ku rasa penasaran sabab kekuatan ilmu digunakan ku anu jilawan tetela di luar dugaanana. Ki Sangkal Wulung langsung nangtukeun sikapna. Dina neruskeun tarungna bakal ngagunakeun kekuatan ilmu mantra langkara. Bari muleleng ka manggali harita Ki Sangkal Wulung terus nyarita. Ya. Si lain montong waka gede hate sia. Gali surali gulog. Beda kekuatan palajang si lain geus mampu nambus kana kekuatan ilmu watu galung sia. Si lain kudu nyaho dewek masih boga kekuatan ilmu anu sejena deui sia. Kalah kumaha oge si lain moal mampu nimbangan kemampuan jeung kekuatan ilmu dewek sagali surali. Si beungeut siga sandal beca. Ayeuna ku dewek bakal dibuktikan kehebatan ilmu anu sajena deuleu. Tada sia kekuatan ilmu mantra langkara. Hea! Jorela culung Ki Sangkal Wulung maju dina rajang. Kayaan jai robah giliran manggali anu kagetun sabab harita gerakanana jadi karasa baleurat. Tata gerakna jadi eleh cepat ku panarajang anu jilawan. Tapi manggali masih sempat bisa nakis pedang lawan ku senjata popongkolna. Saukiuk, husiuk, terang. Beh bareng jeung bantrokna senjata harita Ki Sangkal Wulung ngasukeun panajang dengan kenca ngahantem kana dada. Sat hiuk cuber ada dada aku kena deh. Sakit. Aduh, sakit. Gerang jari Sangkal Wulung. Alah. Aduh, untung sampai kena kanyut, mun kena kanyut aing lengsol anjeun. Manggali ngageronahan ka nyeri bari ngabagkeun munur sababale ka tukang. Tapi gancang manggali ngajaga kasaimbangan badana terus mancuhkeun tangtunganana. Ki Sangkal Wulung bari merhatikeun nu jilawan harita terus ngumbar ka sukahatena. Ya. Karas aku bobongok sia gali. Masih keneh untung deui sia dada si laing. Henteu rempag oge kabedangan ku panajang dewek. Gerakan si laing eleh cepat ku kacepatan panajang dewek deui. Eueuh nanaonan kekuatan ilmu badu bangklak badu dingkleng teh geuning. Atuh da ilmu anu kitu patut digunakeun ke tarung ngalawanan dewek kali. Sakedeung di oge si laing bakal ngabebengkang jadi bugang sia. Manggali ngahulang diwe sabab geus panggih deui jeung masalah. Dina mangsana tarung tata gerakanana jadi karasa berat, henteu mampu nimbangan kana kacepatan panarajang nu jadi lawan. Kuayana pangaruh kekuatan ilmu mantra langkara. Ningali manggali geus kabeunangan ku panarajang anu jadi guruna. Harita andaru nyarita semu anu ngagero ngekeak kanu ka atawa ka manggali anu jilawana. Gali si Jawara idaman, si kurang saeudan. Si beungeut siga sumur kompa geus nyengsol sia. Si goreng sopak. Si laing masih kene untung bisa keneh nangtung sia. Kabeunangan ku panarajang guru dewek. Atuh da si laing mah teu gablok otak gali
saukur ngandalkeun kemampuan anu pas-pasan geus wanita nu ngalawanan dewek. Gue nih si Sangkal Wulung. Guru dewek moal deui si laing bakal mani getih sia kabeunangan ku sabetan pedang lawan. Saterusna si laing bakal ngalungsar jadi banusan. Rasakeun sagale. Manggali teu malire kana caitana Andaru, tapi kalah katerus nyarita ka Ki Sangkal Wulung. Kamu jangan dulu senang hati Ki Sangkal Wulung. Walaupun aku sudah kebenangan sama panajang kamu, akan tetapi aku masih mampu memancukan tangtungan. Artinya aku menjadikan masih mampu melanjutkan pertarungan. Ini aku gak sekara-kara, cuma sakitapan aku merasa sakit teh. Sekarang udah beleger lagi. Kadaleh kumata sia. Ki Sangkal Wulung nyarita ada di barung jeung Seli. Ya, sok sanajan si laing masih kena bisa nahan kekuatan panajang dewek gali, tapi engke dina pungkasan tarung masih laing tetep bakal binasa ku leungeun dewek. Percaya komoan dewek sia? Teu percaya aing mah kurang ajar sia. Sanggeusna si laing modar, mangka sinang bule ge tangtu bakal datang nembongkeun diri. Eta caitaan dewek bakal jadi kenyataan sagali Surali. Jawara idaman tangkurak babengok. Si kurang ajar sia, dasar si lebokon tetelo. Manggali si Jawara idaman terus nyarita deui. Lu seenaknya saja ngakeak gue. Si goreng sopak mah si beungeut siga sadal beca, sementara kamu begitu siga ti kotok. Ti kotok garing sia, mun kitu sia teh gagah, kasep. Sagitu siga ti kotok ucing teh sagolog. Sehebat apapun kemampuan kamu Ki Sangkal Wulung, menjadikan tidak akan tepat, tidak akan dapat memastikan tentang kematian raga, ya. Aku ditinggalkan nyawa. Yang jelas setiap makhluk hidup akan merandapan dijemput maut. Kalaupun memang aku ditakdirkan harus munjulae, ya, tak bernyawa, itu tidak masalah. It's okay, karena itu sudah maksudnya. Dan kamu juga harus ingat ketika saatnya tiba, maka kamu juga akan menang karak baeud. Lain aja dong sia. Papatah mengatakan hirup katungkulo kupati paeh teu nyaho di mangsa. Maka dari itu kamu harus menjadikan segera eling. Sadar dong Ki Sangkal Wulung, sadar. Hirup teh masa umur dunya maka kamu sudah kolot, sudah bolongkotan. Makanya eling dong. Ngarasa teu narima seolah-olah di papatan ku Manggali, harita Ki Sangkal Wulung langsung saga diri pikeun neruskeun tarungna. Ya, si laing montong mapatahan sagarupa ka dewek sagali. Anu puguh mah si laing anu bakal leuwih teu modar ku leungeun dewek. Rasakeun sia. Jorela julung Ki Sangkal Wulung maju dina rajang. Sedengkeun Manggali leuwih ngutamakeun kana kacepatan gerakna pikeun nyingkahan panarjang lawan. Saukyuk hus jorela plos. Saukyuk hus kejeleng plos. Manggali geus ngarti dina jarak deukeut karasa pangaruh kekuatan ilmu mantra langkara. Anu ngajarikeun gerakanana jadi baleurat. Eta kaayaan sarua jeung mereka sempetan nu jadi lawan pikeun nibankeun panarajangna. Sedengkeun Ki Sangkal Wulung harita sabalikna kudu tetep aya dina jarak salengkah ti anu jadi lawan. Sangka nu jadi lawan kapangaruhan ku kekuatan ilmu mantra langkara. Saukyuk husyuk terat plos. Kejeleng plos. Geus sababaraha kalina raja. Tapi sabatan pedang Ki Sangkal Wulung bisa disingkahan ku Manggali si Jawara idaman. Anu harita ngagajeng luncat ka tempat anu rada anggang.
Kisangkal Bulung ngeureunkeun heula Panarajang betus nyarita. Ya, anu balik sia tarungna goblok gali surali. Saukur beguk nyingkahan Panajang mungkulkeun nahaon tarung ari teu mampu ngalakukeun Panajang balasan masya teh. Mana kahebatan kawatan ilmu Badubang Pak Paduding Kleng teh sia. Urang dodongis. Buktikeun sia mun bener si lain mampu ngalakukeun Panajang balasan sia. Manggali si Jawara Idaman. Henteu kapancing ku carita anu jeung lawa. Anu hayang ditarajang dina jarak deukeut. Harita manggali malah jadi mapanas kana jeung lawan. Ahai. Woi. Si Sangkar Burung. Kamu mah ada-ada aja di Sangkar Burung. Menjadikan apa itu memasalahkan lawan. Harus melakukan Panarajang balasan. Itu mah bagaimana kahayang aku. Dalam pertarungan masing-masing aja. Allah. Yang harus dipikirkan sama kamu mah itu bagaimana caranya agar supaya lawan tidak bisa menyingkahan Panarajang kamu. Begitu kan? Sangkar Burung? Sementara ini kekuatan ilmu Badubang Pelak Paduding Kleng tak kuala-kuala ucisnya. Sedang aku istirahatkan dulu. Tujuannya adalah untuk memerek kesempatan lawan untuk mengasupkan Panarajangnya kepada lawan. You understand gak sih? Ahai. Disangkal Bulung malah anu jadi kapancing ku carita manggali si Jawara Idaman. Harita langsung nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna. Dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Kisangkal Bulung boga kayakinan manehna bakal mampu ngabinasakeun nu jadi lawan. Kisangkal Bulung maju narajang bari ngagero matak sentar kana hate lawan. Jangkar kehed kurang adal, setan alas. Si lain memang geus waktuna kudu modal sagali. Dewek geus moal mere diampun kasih lain sia. Tada sia jurus pamungkas pedang kalabang ireng. Heya! Jurelat culung apukiukus. Sabetan pedang Kisangkar Bulung ngarah kana anggota badan lawan. Manggali ngimbangan Panarajang lawan. Dua kali nyingkahan Panarajang lawan. Sawakiuk apuska jeung plos. Sawakiuk hustingklak plos. Nu sakali kapaksa nakis pedang lawan ku senjata popongkolna. Sawakiuk apusiuk terang. Di luar dugaanana harita manggali jadi kabenangan ku Panarajang leungeun kenca lawan anu ngahantem kana dadana. Hiuk coba daya lah, Cakil aduh. Cakil aduh. Kena aduh aku kena kena Manggali ngageronahan ka nyeri bari terus ngabangkeung mundur sababarengkah ka tukang. Meh bae rubuh ngabebengkang tapi masih keneh untung mampu ngajaga kasaimbanganana. Bangkeung darik deug raneg Manggali terus mancuhkeun tangtunganana. Kisangkal Bulung merhatikeun uji lawan bari ngumbar deui ka sukahatena. Yeah! Karasa ku Jangkar Kehed Panarajang dewek anu ngahancem kana dada sia. Si lain kudu ngarti gali sok sanajan teu kabeunangan ku sabetan pedang dewek, tapi Panarajang leungeun kenca dewek anu ngahantem dada bakal ngakibatkeun si lain nyandangan tatu di jero sia. Itu baneun sia. Manggali teu malire kana caitaan lawan. Harita masih kene ngahuleng bingung mikiran cara sangkan teu kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara. Sabab mun teu kapangaruhan ku kakuatan eta ilmu mah bakal mampu ngasupkeun Panarajangna sarta laluasa dina ngalakukeun tata gerakna. Manggali ngagrendeng deui saolah-olah keur ngobrol jeung Rama Pamungkas. Kadenge harita sora Rama Pamungkas cumarita.
Kurama kahartos binaan kabingung Manggali dina waktos ayeuna. Memang aya carana supados tata gerak dilakukeun teu kapangaruhan ku kakuatan ilmu lawan. Mangga kurama ayeuna diwartosan ngeunaan carana. Dijelaskeun kurama pamungkas. Sangkan teu kapangaruhan ku kakuatan ilmu lawan anu ngaganggu kana tata gerakna. Dina waktuna Manggali nakis pedang lawan ku popongkolna dina kayaan bainaha napas. Sanggeusna nakis pedang lawan kaluarkeun napas sakedeung. Terus nahan deui napas dina ngalakukeun panarajangna. Tapi anu jadi sasaran panarajang ulah anggota badan. Tapi kudu lebah kelekna anu beulah katuhu. Ngeunaan kejadian saterusna mah nang bule anu bakal ngabereskeunana. Sabab ngerasa kaganggu ku tindakan anu ngalakukeun atau anu dilakukeun ku Mbah Raga Hejo, eta kejadian kaasup ujian ke nang bule anu geus bisa nyangking jurus katilu ilmu panunggalan jati sampurna nu disebut jurus panunggal daya salira. Geus ngerasa cukup dina pedaran lisana harita Rama Pamungkas terus pamita. Nah, janten kitu Manggali. Mangga ayeuna mah kantun dilaksanakeun we. Cekap sakitu nu tiasa kadugikeun. Rama Pamungkas geus teu kadenge di sorana. Ningali Manggali si Jawara idaman kalakah ngajang tengah huleng harita kisangkal wulung terus cerita. Ya, Gali Surali, si Jawara idaman anu tereh edan. Montong kalakah ngajanteng bari ngahulang kawas kitu sia teh. Goblok. Belagung. Moal sakirana si lain geus untupan neruskeun tarungna, leuwih hade gancang ajakan sinang bole sina datang ka dieu. Hasok gancang ajakan sinang bole sina datang kahareupeun dewek sakali. Lelem ku aing sakalian. Mun si laing masih kene ngabangkang kana parentah dewek, bakal jadi kenyataan si laing modar ku leungeun dewek sia. Ahai. Meni rangu kitu teh ngomong si bebengok. Aduh. Aku si Jawara idaman tidak akan menjadikan ngejat meninggalkan lawan kisangkar burung. Si Jawara idaman lebih baik mati berkalang tanah daripada harus menggugu melaksanakan perintah kamu, ya, maupun Mbah Raga Hejo. Ngapain? Jadi kamu jangan tanya mengomong saja, ya, jangan hanya mengomong saja, bro. Mau binasakan aku sementara sampai sekarang yang bertarung melawan kamu masih tidak kurang suatu apapun. Kadelepan ku babatok sia. Ahai. Ngarasa boga angkeuhan dirina anu menang angin, harita kisangkal wulung ngawangun di pasangan neuteub seukeut kanu dilawan bae jarita. Ya. Karep kahayang si laing anu hayang gancang modar bakal dicumponan ku dewek sia. Awas dirituna dewek anu geus lila makalangan dirunya kajawaraan mun nepikeun ka kudu jajaten ku si laing sagali Surali sarta teu mampu modaran mangkulu kawas si laing. Urang teruskeun sia tarungna rasakeun sedan goblok. Jorela culung kisangkal wulung maju dina rajang. Manggali harita ngalaksanakeun sakumaha anu dicaritakeun ku Rama Pamungkas. Waktu nakis pedang lawan ku senjata popongkolna bari nahan napas samuk hiuk wusat hiuk terang. Bener we harita tata gerak Manggali teu kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara.
Kisang Kawulung kageteun sabab tata gerak nu jeung lawan teu kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara. Sangeusna kis pedang lawan manggali ngaluarkeun napas sababaraha detik. Terus malas narajang bari nahan di napasna. Tapi pikeun ngasupkeun panajang senjata papongkolna kana kelek lawan anu beulah katuhu. Kawilang henteu gampang kitu wae. Set hiuk kajeung plos. Kisang Kawulung rikat harita ngagajeng luncat ka gigir nyingkahan panajang lawan. Da puguhnya kakuatan panajang lawan bakal mampu nembus kakuatan ilmu waktu galung. Kisang Kawulung anu ngagajeng luncat dina tempat harita bari merhatikeun nuju lawan ngomong dengan jero hatena. Haram cadah. Si jangkar keher si goblok. Aing bener-bener asa teu percaya. Mangkulu kawasi gali tetela boga kamampuan anu di luar dugaan aing. Anu tadina tata gerakna bisa kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara. Tapi ayeuna jadi robah. Najan dina jarak anu deukeut, tapi tata gerak sigali teu kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara. Eta anu teu kasih ku aing teh. Aduh. Alah, hayaya wae. Gablok ilmu ti saya si goblok. Sedengkeun manggali nyarita deui ka Kisang Kawulung. Ahai. Kamu tidak usah menjadikan kaget Kisang Kawulung. Aku sudah menggunakan lagi kekuatan ilmu badu bangplak paduli ong. Sehingga tata gerak aku sudah tidak kapangaruhan lagi sama kekuatan ilmu mantra langkara yang kamu punya. Ahai. Ya, artinya dengerin nih. Dalam pertarungan ini kemenangan sudah menggupayan aku Kisang Kawulung. Kisang Kawulung jadi beki tambah penasaran. Sabab tarung geus lumangsung sababaraha jurus tapi dirina masih kena tacan bisa ngarubeukeun nu jadi lawan. Padahal manehna geus ngagunakeun mesa kabeh kamampuan jeung kakuatan ilmuna. Kisang Kawulung nangtukeun sikapna dina neruskeun tarungna pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu mantra langkara tahap akhir. Anu watekna sakuma lilana tarung moal ngarasa capek. Ningali kana kanyatan kawas kieu mah aing kudu ngagunakeun tahap akhir kakuatan ilmu mantra langkara. Anu waktuna aing moal ngarasa capek sok sanajan tarung tepikeun ka sakumaha lilana oge. Anu pugu masih gali si goblok anu bakal ngarasa capek sarta leuseuh tanagana. Ningali Kisang Kawulung tacan ngawangun pasangan pikeun neruskeun tarungna harita manggali si jawara idaman terus carita deui. Kenapa kamu belum bersiap-siap untuk melanjutkan pertarungan ini dengan Kisang Kawulung? Sekarang aku beritahukan kepada kamu ya, dengerin nih. Barusan Dewa Indra mengharewas kepada aku untuk menggunakan ilmu badu bangplak baduli ong. Di mana lawan sudah ketibanan panajang aku, sirah kepalanya menjadi sebejar muncang ya. Maka Dewa Indra mengajarkan aku dengar ini ya, untuk apa itu makan bersama dengan Pais Gajah. Ya. Sambil duduk di atas awan. Kamu pastinya juga akan menjadikan deg-degan kan mendengar omongan aku. Ya, benar kan? Kisang Kawulung? Puguh we Kisang Kawulung jadi tambah bedah amarahna ngadenge caita anu jeung lawan ngalantur teu puguh nganggap atawa nganggap ka jalma anu belagu. Ya. Si lain beuki lilat asa beuki ngacapruk sia. Gali surali sedan ngacapruk ka mana karep nganggap jelema belagu ka dewek sia. Geus waktuna si lain kudu modal sia gali. Disapakeun beuheung si lain teh ku sabetan pedang dewek deui sia. Jorela cilung.
Ki Sangkal Wulung maju dina Rajang. Kaayaan manggali anu tata gerakna geus teu kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara, harita jadi mampu ngimbangan deui anu jadi lawan. Dina sajeruning nyingkahan jeung ngabendung naki sabetan pedang lawan, harita manggali masih neangan kesempatan anu hade. Sangkan bisa ngasupkeun panarajang senjata popongkolna kana kelek katuhu anu dilawan. Ki Sangkal Wulung anu saterus-terusan ngarangsek ku panarajangna teu kapangaruhan ku rasa kacape lantaran watak pangaruh kakuatan tahap akhir ilmu mantra langkara. Sedengkeun manggali harita dina satiap ngalakukeun panarajang balesan, harita panarajangna mampu disingkahan ku anu dilawan, da puguh Ki Sangkal Wulung geus ngarti panarajang manggali teh mampu nembus karena kekuatan ilmu watu galung. Lumangsungna tarung jadi bangun anu saimbang. Ningali kana eta kaayaan Andaru nyarita ka Mbah Raga Hejo anu milu ngabandungan kana lumangsungna eta tarung. Andaru ngararet ka Mbah Raga Hejo betos nyarita. Waduh, kumaha atuh ieu teh Mbah? Tarung geus lumangsung sababaraha jurus, tapi Ki Guru masih tacan mampu ngungkulan nu dilawan geuningan. Ningali kana kanyataan kawas kieu mah, Mbah Guru ngalakukeun tindakan ka Sigali Jawara Idaman teh. Jadi kaget jeung teu kahar ti kudaru oge ye. Kunaon Sigali masih bisa ngimbangan nu dilawan? Mbah Raga Hejo anu ngomongna direunteut-reunteut terus ngaita ka Andaru. Maneh mah modal moal nyaho dadar gulung dadar gulung daru. Guru maneh si Wulung anu manco matak can bisul can bisa ngungkulan lawan sabab si Gali Jawara Indonesia Jawara Idaman memang aya anu ngabanting ngabantu mereka kemampuan jeung kakak kuatan ka manehna. Sada ngabejaan cara sangkan hurip sangkan teu kapangaruhan ku kakuatan ilmu mancing mantra langkara. Anu matak si Gali teu gampang disangu disungu diungkulanana ku guru maneh daluang daru paingan atuh si Gali jadi boga kemampuan anu bisa ngimbangan kakuatan rebuna Ki Guru. Ari kitu kaya nama jadi cek Mbah nah bakal terus kawas kitu Mbah tarung anu lumangsung teh geus sabar ya da rumah hayang geurang nyaksian si Gali binasa Mbah. Maneh kudu ngarti daru guru maneh si Wulung geus ngagunakeun kekuatan tahap akhir ilmu mantra lalangkarakan mantra langkara anu wasakna moal ngarasa capetang capek najan tarung sakumaha li somantri lilana anu akhirna nu jadi lawan bakal leusih tanagana lantaran capeun dina kanyut kaayaan lawan tanagana kakala guru maneh bisu bisa ngungkulan nu dilawan. Andaru harita terus nyarita deui tapi cek da rumah ye nah terlebih hade mun Mbah anu turun tangan Mbah ngara bisa sagancangna we ngabinasakeun si Gali sabab mun si Gali geus dibinasakeun mah Sinang Bule ge bakal aya datang nemongkeun diri Mbah kitu aja cek da rumah Mbah. Alah kumaha satujeun teh Mbah? Mbah Raga Hejo bangun anu teu katari ku caitaan Andaru harita terus caita deui tuduhkeun ku maneh di mana cicingna numpi di dina si nang karak si nang karak Sinang Bule dewek geus sabun mandi geus sabar hayang papang panggih jeung Sinang Bule
di mana tempatna dadar gulung daru Mbah Raga Hejo hari saya terus nanyakeun di mana cicingna nang bule anu kenumpi diri ku Andaru dituduhkeun kalebas sumur legok panamping. Mbah Raga Hejo terus lempang muru kalebas sumur legok panamping dituturkeun ku Andaru. Sanggeusna tepi kasisi sumur legok panamping harita Mbah Raga Hejo ngagerakeun suku katuhuna ditenjrageun kana lebah sisi sumur legok panamping. Tenjrag serieg kajadiana ngagetkeun Andaru anu ngabandungan. Sabab harita sabudeureun tempat sumur legok panamping jadi semu anu euneur lir upama kulini pangaruh tina geteran kakuatan tenjragan suku katuhuna Mbah Raga Hejo. Eta geteran kakuatan nembus ka jero legok panamping ngajarikeun nang bule jadi ngarasa kaganggu lantaran